karena kayak berkali itu teh mudah tak bisa ngajalankeun sakumaha keilmuan urang dina ngabdi waktu dina cara beribadah urang geus sareuna teu urang leulah teh eta oge bahaya karena urang geus kedengaran amal urang didawuh Imam Ibnu Athaillah asalkan dari min alamatil i'timadi ala amal tina sawarna ciri urang tetegenan kana pirang-pirang amal urang teh nyaeta nuqsanur roja ngurangan rasa harapan kana rahmat Allah yujizilati ku urang teh migawe kasalahan urang handeuh wae tapi hese ayo urang kawe sehingga ngurangan rasa harapan rahmati Allah teh ciri jelema teh geus tetegenan kana amal lain tetegenan kana rahmat Allah. Jadi serba seru ya urang teh kudu betul urang teh kudu bener tuh urang geus bener ulah jadi tetegenan eta kegetolan jeung kabeneran teh kudu indang mana anu digekeun nyaeta roja kana rahmat Allah penuh harapan kana rahmat Allah sehingga para ulama masihan bayangan ka urang perbandingan antara doa jelema anu panggede dina doraka jeung gedena rahmat Allah diibaratkeun doraka jelema anu panggedena teh diibaratkeun keceretan titik manuk dina jangjang manuk anu geus teureum kana jero cai lamun aya manuk leutik kleper ka sisi laut tuluy hanya titik tah diibaratkeun mah dosa jelema anu pangedena teh kecetan tina bulu manuk titik rahmat Allah mah eta gaungna jadi gede kene rahmat Allah tibatan dosa-dosa jelema tabayang kitu rahmat Allah melaut menyamudra dosa urang titik muga Allah sanjan dipandungan gede dosa gede cina mabok maehan dan segala rupa bakatu wala taqnutu min rahmatillah ulah ngarasa putus asa tina rahmat Allah maka kunaon jelema di jalanan jelema anu tukang doraka beuki doraka karena dina pikiran ieu mah kabeh jadi jelema kotor eta secara tidak langsung alam bawah sadar itu mengatakan ai mah geus meunang moal hampura Allah eta doraka teh didinya maka anda lagi ngaji lah sengaja ngarokok ngaji we saja sok ngaji we sok berapa tadi ngaji polisi